اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Nah, ieu ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abe urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang kayakinan. Pelebah rizki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib dia kurang keyakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hate urang itu tah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hate urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir ku ari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah lemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya ku ari diurus ku Allah imdad ngaranna menang Allah tak ku ari
Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugikeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugikeun deui menang Allah takir ngaji mah takir ngaji bener Masya Allah bener mulai pada praktek boga modal ya 10 juta dah ngawarung sanggeus ngawarung beres di pinuhan warung leuleutik kanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah itu mang menang Allah menang Allah capek aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka cingu taha kuari aduh cekeun leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing sieu terus moal urang tetep bae berdedikasi urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena begitu datang ke waktuna akan dipilih sebagian akan dikeluarkan sebagian lagi akan ditetapkan alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu dibere tetep aing manuhun Gusti Allah lempeng teh jelema teh lempeng teh pikiranna barang nu dikaluarkeun suararia jasa sial jasa aing nasib aing rezekina aing gak kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa kudu kumaha tuh begitu urang gak dikaluarkeun alhamdulillah kunaon sih alhamdulillah nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar ieu teh pamere Allah pasti aya hikmahan aya eueuh teh nu ngomong kitu katarak didinya doang geus katarak kayawan jasa nah eta praktek teh nu hese ge masyaallah urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung teh mah eta teh kurang hebat teh jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh ka Allah coba dah hese jasa neangan anak kemudian kos itu hese jasa malah mah batu kira-kira bae tamal anakan kula bae deuh bal anakan ai dihitung 17 anakna tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu masyaallah patali jeung batin wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta Masya Allah 2-3 bulan naik jadi 20 juta
begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan Kuki Jaya teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 1,5 miliar nang saha menang Allah atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh ngomong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikeun ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca urang atuh pasti teu kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di husada insani beak 150 juta cekira teh alhamdulillah bae sih hari ngomong majikan teh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek na teh ngabeakeun kumaha bae tapi kan ngalamun bae kieu jeung kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengah eueuhan bae nya sial amat saya beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang tira naon je ari tadi mah takeur naik teh takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus atasna ngeunaheun cecekna dagang blok atuh urang mere parkir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aduh gitu lebaran ngareunaheun bagus lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial teh cek kena isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah tah mah ku ieu atuh kumaha Allah bae eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ke wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin aku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sipalahu illahu moal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok teh batu teu leuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguai mah ti baheula ge teu leuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur
lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur. Lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah salat sunah mah lamunnya na masih kene can sampurna hirup lah boga kene kodoanen fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep. Duh, alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12. Irung jadi mah kutil sakieu teh. Iki teuing ya aing ye Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman kereueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunnan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunnan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teu pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu kriya kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing deuk ganti baju teh atuh enggeut teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunangeun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona amun kaulah yang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang
tah eta geus balik ka pribadi geus mata. Nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang orang hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese moneangan ayo ieu ka mana anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di mushola geus teu bisa kumaha lamun sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sia-sia teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu kene kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kukumah ge azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah ka dek nginum teu kudu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna ditungtu sia ceramah kus MZ bae kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh menang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maut keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj
naon ilen teh ilaen nah gitu aing urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tabatu tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah tah ieu fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek jadi teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantak kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu anu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede paling ge anu timbul teh kos kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kadar itu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jeung nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh cung berem tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tuh di hadapan tah ngaranna tat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi sekadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah oh sarwiti mah tuh luhureunna eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kana luhureun sia nyaon teh ka haji
Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usaha waktu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqo teh moal kaluar ti 12 tempat fauqo jadi kurang ngebahas fauqo bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kade jurusana aslina fauqo mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqo besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqona heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah puyeng teh udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba nak wabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuarige di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal ka cekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh bener belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain ka tincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh make tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu noleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah tunggeus bae urang cara ricing bae budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cek pejabat teh nah Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah menang Allah
can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka neraka keun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka neraka keun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Weh itu kumaha aing wae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka surga keun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing bae bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa cakeun. Tetep abdi nuntut. Da heula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge di ka sorgakeun. Tetep abdi bung ka neraka Gusti panas. Panas. Bung. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula. Putuskeun heula. Allah teu adil. Tetep Allah ieu teu adil. Lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah Ma'al Khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah di ka sorgakeun, ai abdi dimasiatkeun kunaon aju? Abdi tetep demo ka Gusti. Dek ieun komplotan demo BBM naik. Cak Gusti Allah kieu. Aing mimiti nyieun Lauhil Mahfuz. Haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf. Haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih. Ku aing ditanya alastu birabbikum, aing tah lain pangeran anjeun? Pan sia ngajawab qalu bala. Haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut, pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing. Diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut, alam malaikat, pan sia didinya ngarobrol. Yu urang patuh ka Gusti ulah kukumaha. Deuleu tuh malaikat. Pon kabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkeun ka alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli. Pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran. Unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran. Terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu. Wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia paneta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti. Aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing
Ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin. Ti sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah. Pan sia ngadenge Abdul Qadir. Nyaho sia Abdul Qadir? Nyaho. Di mana sia Abdul Qadir? Pondok. Tukang lauk. Nyaho sia ka Imam Syafi'i, nyaho sia ka Imam Hambali, Hanafi, mazhab-mazhab. Nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sangat nyaho. Aya teh di Banten wali, aya teh penerus walina, aya juara sub Golkar. Lain wae eta. Tama kerebekeun aing tama. Batur sia keneh. Penerus nyampaikan nyana tanpa pamrih, teu kudu dibayar, teu kudu disasalamanan, nyana mangan sakadar nyampaikan hak walau muron. Pan sia teu ngajeding, pan kredit teh diharamkeun, pan sia terus, pan bunga bank teh haram, pan sia terus, pan korupsi teh haram, pan sia terus, judi teh haram, pan sia terus, zina teh haram, pas ya teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya, tapi panang Gusti kene kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang. Masya Allah. Pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Pan eta teh Gusti kabeh. Bener cek Gusti Allah. Tengetkeun ku sia. Pagawean kabeh ge meunang Allah, milih pagaweana nang saha? Milih na Gusti nang saha? Milih na nang abdi tah eta. Keke can kahati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak teh aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epita mana tama we tama kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ke eleksi ya nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae ngoal pa nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin mbong malam Minggu mbong aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungeunna tiis di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeusna dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka Rasul aing
pan aing nyampaikan kawali aing pan aing nyampaikan ke ulama kadenge ku sia di pengajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggesta digerakkan ku daiyah pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai sia tah kaartin teh Gusnya muhun Gusti urang teh sia aju nongton si ting-ting ngigel na Gusti muter alabatan inul iya tak siksain teta eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggasa berangkat meli berangkat nama aing ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh anu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katarajasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasakan sia salah ngagudakeun anak aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleu nama melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh aduh siap berobat ke dokter
Setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi, cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin, nomor kedua ulah ngadahar daging embe, nomor katiluna ulah ngarokok, nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan-bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk karena duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari dek lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor, kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah, di mana anjeun minta pentalah ke Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, di mana minta tolong penta tolonglah ke Allah. Faqad capal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk, lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha ge waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin, beramallah ke Allah syukuran jeung yakin, wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira, kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah. Masyaallah. Wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cek Kangjeng Nabi. Iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah. Maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah, nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Idza aradta dukhul ilallah, di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul, sok asup. Waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu biturrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta.
doa. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu. Begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup tadi. Dileukeun ku mana? Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tuh kasubkan ka jadi rasana ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Namun urang hayang naon di Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah mas sakopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan. Wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi mah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuhna naonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyanggakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta. Cak kiai nu deukeut sarua.
Oh sok-sok nama lah cekin lah tuh paling gak itu bae ka kiai kayak diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah, sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. Mari wa indahu mafatihul gaib, di Gusti kunci-kunci gaib, ilmu gaib nu boga jeung nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Hiji nomor kedua, wa huwal ladzi yatawaffakum billail, Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting, dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah, summa yab'atsukum fih, tiberang dihudangkeun urang digawe, wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahun kana naon nu ku urang dipiak. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare hudang gawe, kitu bae datang kaira liyuqbo ajalum musamma, datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang, dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu, dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung, berarti can datang ajal urang sakitu bae. Ya di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti barang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui tamah. Dijamin moal we geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon teman aki-aki teh ho ka kuburan teman si aki-aki nurug cupu teman budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae, teu pantes geus deukeut jasa ka ajal nyana geus sok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang, nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar, tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ta aki-aki. Tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolong ta aki-aki ya Allah. Make SMS-an keneh. Aduh, aing garetek gadegeuna ge. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim, nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma, paeh ketika datang ajal, paeh khurujur ruh anil badan, ruhul hayat keluar ti awak, paeh apa enggeus an datang kadinya hehe, summa ilaihi marji'ukum, jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah.
geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah jeung ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh artina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura, sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae di blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal di hampura dek maling di bae. Eta blon da jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiheula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Daya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya
2 kali nyeun sia kabarieun salah kuari salah deui bae ampura deui kudu mah ampura agas awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya tetas maja aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endet sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab kurang suka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet guys mendak lamun teh kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna pos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui ge biasa menang 40 bae huhahe melendung deui tobat sambal kos gitu kan aduh Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 ana eleh kotok ngileungleup tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngaleumpangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka ka batur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat ca modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade
nu nyugikan channel bos orang bos lagi kadang-kadang susah deh teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya kuari di dieu kan tadi ge sasalaman jeung kura iya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di beladinya tak aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naik yang siapa Ali Sadikin wawasan luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh benernya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala sentelah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang kali deres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari ye nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat
menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran orang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara tadi lingseh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar ji udah dikira macam-macam gua itu bawa omong Muhammadan teu bawa omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal penting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak singade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah. Poe ieu jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fawqa
ibadi lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah lain setik, nu gagah jadi lemah lain setik, nang saha nang Gusti Allah, nu turun tina jabatan anak langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibad. Itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun isu page mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar kajero oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi. Hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wa huwal qahiru fawqa ibadi sing ade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Ji atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah. Yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener. Tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak. Manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok meh huluna cak 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 cak
kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cakna cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh sia atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh Syekh Athaillah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasihatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana
oh guys tunggu aya Ki Haji ngebonceng si Mbak cek anu katulah ka catet ulah kala sabar heula nan sabar oh tebot beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cek nu kencak mah ya catet atuh geus situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat peting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh tadi catet kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catet masya Allah